Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tong gila di subscribe channel Najang Riki Purno. Gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Diajarkan riungan nyiar ilmu kaajengan, diajar silih tulungan lamun batur kabingungan. Upami urang keur bingung nedaka Allah nu agung, mangkade urang tong linglung Allah maparin pitulung. Allahu Rabbul Alamin, mikanya jalma mu'min, pek pika cinta al-amin, ke di akhirat dijamin. Allah anu maha rahman, janji bade maparinan, kajalma anu ariman, umat Nabi akhir zaman. Nabi anu paling akhir, kacidanya kapakir, tara pisan sindir sampir, damelna salat jeung zikir. Nabi dipaparin gelar ku Allah nu maha akbar, disebatna raja sabar, sabab tukang nahan lapar. Sabarna kabina-bina, dihina teh ku pamana, Abu Lahab kahijina, Abu Jahal kaduana. Tetep anjeunna ngahormat, najan bade dikhianat, kapamanna ngomat-ngomat, enggal syukuran mang nikmat. Anjeunna pamimpin umat, hanteu liren syukur nikmat, mikaresep kanu taat, dugi ka poe kiamat. Kanjeng Rasul ngawartosan, kapamanna nyaah pisan, ku anjeunna diwartosan, waktos bade maot pisan. Anjeunna nyaah kapaman, dugikeun ka didekeman, manggera enggal iman, kedah sieun ku ancaman. Dipiwarang tengah waro, ngan pura-pura gegero, nyawa geus teu piti koro, daek iman badi ngagero. Daek iman waktu sakarat, sieun ku siksa akhirat, siksa anu paling berat, embung asup ka akhirat. Geus ditutup lawang tobat, nyawa geus nepi kana urat, tikoro karasa berat, sieun ku siksa akhirat. Mengpeung lawang tobat muka, hei wargi anu merdeka,
ka Allah ulah doraka lamun sieun ka neraka. Contona Raja Abraha, raja zaman jahiliyah, niat ngahancurkeun Ka'bah, paehna sabab pamolah. Allah marentah ababil, sinak marawa karikil, nyerang kajal manu batil, dibaledog sing purintil. Harpana hayang untung, ngalajur nafsu di jurung, wanika Allah nu agung, anu akhirna tarutung. Tutung awak na harita, ngagoler teu bisa meta, bongan kabita ku harta, eta kisah anu nyata. Eta jalma nu bedegong, pagaweana ngagarong, akhlakna kacida sombong, nu akhirna ngajolopong. Contoh anu kaduana, Raja Fir'aun ngaranna, nu goreng tingkah lakuna, ngaku pangeran manehna. Karakyatna teh marentah, ka aing kudu nyarembah, aing anu paling gagah, pedah ku harta teu susah. Nu teu turut ka manehna, nyiksa nepi ka paehna, teu aya ras-rasanana, kejemna kabina-bina. Mika ngewa Nabi Musa, boga niat hayang nyiksa, teu izin anu kawasa, akhirna hancur teu nyesa. Ngudag-ngudag lulumpatan, Nabi Musa teu ngalawan, ngantos tugas ti pangeran, piwarang nyebrang lautan. Ngudag Nabi jeung baladna, bari nuturkeun jalanna, teu dipikir akibatna, di tengah laut modarna. Marukana moal kojor, ngarasa dirina sohor, anu akhirna ngajolor, hayang tobat waktu kojor. Sakaratna gegerungan, hayang aya nu nulungan, saur Nabi Musa bongan, teu nurut kanu kagungan. Kapan anjeun teh manusia, nu ngaku sagala bisa, siksaan nu loba dosa, ti Allah anu kawasa. Matakan ulah adigung, waktu ayeuna tong linglung, pek sembah Allah nu agung, mun hayang menang pitulung.
Allah nu bakal nulungan ka jalma anu ariman, moal maparin ancaman anu iman pasti aman. Yu urang pada diajar taat tawakal jeung sabar, ibadah sareng ikhtiar karana Allahu Akbar. Ka Allah ulah bantangul pek tingali akhlak Rasul, sanajan teu bisa nyusul singker saatuh tawasul. Ka Allah wajib percaya anjeunna zat anu mulya, ibadah ulah supaya mun hayang urang bahagia.